Timimiti harita Sirawing dilatih kekuatan jasmani ku Ki Debleng anu memang berat karasana ku Sirawing oge. Tapi manehna teu ngangluh atawa ngarahu sok komo ieu geus diangkat jadi muridna Ki Debleng anu wawasena teh geus ngabandungan atawa geus kabandungan kahebatanana. Ti poe ka poe awak jeung leungeun sarta suku Sirawing katingali beuki ngeusi sabab ngalah keusik jeung angkutan cai mangrupa latihan gesan kekuatan jasmani sakaligus ngalatih tenaga sangkan bedas. Waktu ngaruang dua leungeun semet puhuna karasa ku Sirawingan ukur haneut mangsawan cihaneut moyan mah. Ngan nyedek kabeurangnakeun nunggu panas asa tutung tapi lila-lila mah Sirawing jadi biasa ngalakukeun hal sarupa kitu. Dina wanci peuting harita teh Sirawing kakara oge rek duk pisan harita sare di imah panggung anu leutik urut panganjar kana anak mah wigena teh harita Ki Debleng terus nyarita ka Sirawing